Jadi berikut sakami jelema teh tos disiapkeun akhlakna teh. Maka mun urang akhlak sakieu mesti geuningan ame sakieu di paparingan gua. Ningali batur sae akhlakna heusi kabita gitu. Bedana teh kitu. Di lamun teh ningali rezeki batur loba, urang tempat di kabita. Tapi di mana ningali akhlak batur sae, da urang didinya wajib kabita. Terus dibagi ku Allah. Mata lamun akhlak urang goreng, tadinya mimiti praktekeun soca urang sina kaluar saya soca. Jadi itu bisa sholat. Ayat ingin sholat melempang hati dulu. Di paparingan lambai yang membuat can bisa urang ngabungan ke sepuh urang samudaya. Di paparingan urang soca tekar bisa melotot ke pemajikan Gusti. Di paparingan jajan urang can bisa ngadegkeun kau. Nangis orang ini. Ya, kudu nama nangis nate ayah minimal setahun sekali musibah. Kadang-kadang curi nate dari lebaran 5 poin ini can kebeli baju curi warga-warga sekeluarga udah kena nangis dulu. Itu sahur Syekh Ibnu Mas'ud urang terus dibagi buat rezeki secarana Allah ngabagi akhlak teh jika Allah ngabagi rezeki ka urang samudayana. Maka dina beriman jeung Islam Allah maparingan ka urang saterasna teh keterangan. Jadi ayat iman nu dibikeun ku Allah, ayat iman nu diinjeukeun ku Allah ka urang samudaya. Jadi ayat iman nu dibikeun ieu mutlak ku Allah. Jeung ayat iman anu nganggungkul dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jika dohir pangan, jika dohir ke urang di mana ayat wardi urang gaduh rezeki gede misalkan manggil man kadi tahap di mere kebira masih hana 50.000 tapi hijau waktos man kadi abdi buka rezeki 50 ngan dia malah mere tapi nganyukeun ka hati ai bunga nama aya ngan nyawa dina hati aya mere nganyukeun. Si orang Allah maparina iman gitu ka urang aya nu masihkeun aya anu dianjurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon cirina? Sok muhasabah kana urang geus dititipan iman jeung Islam ku Allah. Cirina teh wa alamatu dalika annalladzi yakunu itoan di mana kabutosan iman paparinti Allah yang na'ahu minal dzunub eta iman teh tiasa ngahalangan kana dosa urang gitu. Ciri iman dibere bener ku Allah iman aya dina mana tapi iman tiasa ngeureunaan dosa. Sanes teu kabita urang teu balik sanes urang teu kongang doraka tapi ku Allah dijadi ku wasilah berdepan iman ku Allah Subhanahu wa taala. Terus wayur dibahu ala to'ah beuki resep beuki sumangat kana to'ah. Eta iman anu disaekeun dipasikeun ku Allah ka urang samudaya. Saterasna beriman anu dianjurkeun ku Allah, dititipkeun ku Allah. Eta wa annal ladzi yakunu ariyatan di mana bukti iman dengan ngumpul Allah nitipkeun nginjeukeun ka urang. Eta la yamna'u minadzunub iman aya ngan teu bisa eta iman nyegah kana doraka. Ya alhamdulillah iman mah aya ngan goreng ka batur teu. Alhamdulillah karek beres nyanyi dengan isu pasti ada. Alhamdulillah ibadah nama geus beres mirip begitu. Nanti suka nanti goreng deui. Mata kayak paribasa kan komo sebab
Tejengan ustaz ini ajengan kiai tapi tidak mau makan gorengan mata bahasa ajengan pada jelmaan pada iman bener ketinggalan jaminan salah gitu. Eta sebab iman anu dititipkeun hungkul ku Allah, nu diinjemkeun dianyumkeun ku Allah. Wala yuriba apa beuki iman diteureun ku Allah dititipkeun beuki tersepaton. Bosan urang teh kana ibadah, kana salat bosan kana ngaji ngomong. Namun teh mah aya dina mana urang tinggal ngimut Gusti abdi teh iman teh tengah dipasikeun nah diinjemkeun hungkul ku Allah. Maka si ageng mana urang dititipan iman nikmat upang ageng nanti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab lu bakal kacana urang di iwan di iman hungkul yang ditayangan dunia disuk-suk hidung-hidung bikin ke pokok ka indung, pokok ka dulur, pokok ka sadarupan ayo dibawa ke akhirat iman urang pokok kata iman lamun iman tos dipaparingan ku Allah rawatan kurang jadi kurang tu bisa jadi seorang efek berjamaah ya sing nambah-nambah iman secara kurang nambah-nambah dina rezeki bermobat 50 sapoe ulang-ulang ya tuluy nyemot kumaha carana ieu batinah yang jadi 100 asugan diri dan penting gitu. Ayo kurang dia iman terabahan pada terhayang wirina gede. Nah maka dulu wae iman maka ibadah jika tu wirid mana pokok wirid untuk di Korea. Astagfirullah. Nanti karasana di akhirat ini tidak lampu. Tadinya iman bakal insya Allah dia dan wasilah nulungan kawan samudaya. Menulungan lain sawana, lain tanah, lain harta, lain dunia, tapi menulungan ke iman maka cek ajengan mudah-mudahan ya si mayitnya nyana iman sareng Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah mudah-mudahan iman ditetapkan ku Allah, ciri-cirian ku Allah iman anu dipasikeun ka urang samudaya. Ya, seterusnya beriman sareng Islam urang mudah-mudahan tong ka urang kumpul sing ngariwang ka para putra urang samudaya. Turunkeun wariskeun ya kasemangat urang kana ibadah jeung taat nah kangge turunan urang samudaya insyaallah. Amin ya rabbal. Urang bebeakan kana dunia teh jangan yang incu gitu. Tapi urang kana ngaji itu bebeakan jeung urang itu beak. Urang ibadah itu bebeakan atau pemerintah warisna maka kolotnya kak budak urang samudaya tauzubillah. Wa mu'abbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah jeung kalian kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah urang sing ridho yen kanjeng Rasul teh janten nabi urang jeung Rasul urang utusan Allah kanjeng urang samudaya. Ala dalika tepan kana kalimat menome Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi ya wal Islamu dinan ya. Huyita hirup adil tak hirup adil itu gitu kehirup teh kudu masa diurus gua kudu maus kehirup teh yang kanjeng Rasul teh nya kami janten panutan urang samudaya. Wa ala dalika muta jeung tepan kana robitu billahi robban atanapi Allah robi muta maot anjeun hirup urang kudu ngalimatkeun kalimat usai sing yakin diurus ku Allah dugikeun ka ngantunkeun ge urang teh sami sing dijaga istiqomahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala dalika jeung tepan kana itu kalimat menome teh tuwa rasul diutus aja dihudahkeun aja kadi mana disebut tadi alam kubur ge urang teh kacanakeun Allah Rabbi wa Muhammadun insya Allah lamun ngersakeun saha Allah
ta'ala maha